Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng sim kuring, Ujang Combro. Saperti biasa, dinu danget ieu sim kuring bade maparkeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda. Carita Samboja Beureum. Mangga atuhnya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita Samboja Beureum. Kuring lalaki atah pisan, boh umur boh pangalaman. Ceuk aki kuring mah cenah karek cacap balik tampele. Welasan tahun keneh umur oge. Kungsi boga sobat mojang babaturan sakola. Tapi kiwari teuing ka mana? Sobat anu mungkin leuwih ti biasa. Ngileus satamatna SMA, manehna nu leungit teuing ka mana? Dikontak teu nyambung-nyambung, dikorobet dina medsos teu kapanggih-panggih. Kuring inget we sing demi balaka we. Kalangkang manehna remen nyaning dina ati. Torojol tapi leus deui. Keur mapalerkeunana kuring bebeja ka bapa rek cicing di aki jeung nini kuring. Rek naon we sagawe-gawe. Bapa ngahenjikeun mimitina mah asa ngarumas, tuman hirup dina karamean. Ngaran-ngaran hirup sisi leuweung jauh ka ditu ka dieu. Tapi apanan bongan beunang kahayang. Laun-laun ngabiasa utamana sok ngabangbrangkeun maneh ku cara ngalayeutan pamandangan dina saban beurang. Endah lain bobohongan. Lembur nu jadi aki teh asli jeung asri keneh. Walungan jeung tegalanana bersih tina jahatna leungeun-leungeun nu sok biasa mangpeungkeun runtah. Meureun geus katingali betah, kuring dititah ngangon domba ku aki. Angonan sok digiringkeun ka tegalan bogana aki. Lumayan rada anggang. Tapi pika betaheun atuda jarek jek tatangkalan badag anu leubet ku bumbuahan samodel rambutan, kadu, dukuh, jeung nu liana. Kadinya ngalir walungan. Muntahan curug girangeunana. Ceuk aki walungan nu caina ngagenclang eta teh masih deukeut ka hulu. Nyaeta gunung anu pangluhurna di sawewengkon lembur aki. Basa ngagiringkeun domba rek balik, bet asa aya anu coceng. Barang disidik-sidik, geuningan si bejo eueuh. Si bejo teh ngaran salah sahiji domba kamemet aki. Si bejo kabur teuing ka mana? Kuring ngadeg-deg sieun katempuhan. Basa abringan domba diampihkeun, kuring mah gancang balik deui ka tempat pangangonan. Ngadon ku kurusukan neangan si bejo, malah teu karasa anjog kana curug nu diteangan can katangen tapak-tapakna acan. Sedeng berang geus ngagilisir ka burit. Teu nolih di kacape. Suku ngungkuk ka lebah curug. Susuganan si bejo keur nginum di dinya. Tapi kaget ka bina-bina lantaran anu nyampak lain si bejo. Kalah ka jenturan awewe ngora. Jaba geulis deui. Malah geulis pisan ceuk panon kuring mah. Diuk ucangan dina batu nemprak gigireun curug.
puguh manik kewes pisan. Anehna deui kuring teu ngarasa keung saeutik-eutik acan. Lempeng we mungkin lariking ku sieun si Bejo teu kapanggih deui. Sakolepat pikiran kuring ge jalan. Nah, anu ulin teh teuing ku jarambah, jaba pangawak awewe deui. Lebah sajen ti mana mah. Ana dipelong salila-lila. Horeng leungeunna keur nyekel kembang samboja. Samboja anu warna beureum. Apal pisan kuring kana kembang samboja teh. Lantaran ti leutik mineng ngatrok ka pajaratan warga. Didinya biasana samboja harirup di paralalak ku urang lembur. Basa ngawanterkeun maneh nanyakeun si Bejo. Manehna teu lemek siga torek malahan mah. Tapi ari barang ditanya ngaran mah gentak nembal. Abi Larasati di lembur sabelah cenah bari ngarindat ka jauhna. Bari nyolongkrong kuring ge tungtungna mah ngawanohkeun maneh. Nepangkeun Abdi Hadi, putuna Haji Ilyas. Ukur imut ngagelenyu. Saterusna cengkat sarta ngaleos kalebah tegalan. Basa diteges-teges lempangna. Nah bet sarua jeung sobat SMA kuring anu lawas teu beja teu carita. Kuring ngalengkah nuturkeun. Meunang sababaraha lengkah, manehna anu ngaku ngaran Larasati ngarandeg. Ngalieu ka kuring. Bari gablenyeh meuni imut manis. Milarian domba a. Okna ukur unggek jawaban kuring. Manehna ngareles kana jumplukan rungkun hiem. Barang datang deui teh si Bejo nuturkeun ti tukangeunana. Geus nyerenkeun si Bejo ka kuring. Manehna ngaleos teuing ka mana. Duka teuing aki mah tara nempo sasaha di dinya teh. Ongkoh tara rarat reret. Nah budak saha atuh bet lampar lelempangan kanu hara-haraeun. Si aki kerung. Basa kuring pejakeun papanggih di deukeut curug teh. Basa rek ngencarkeun domba. Kareret di pipir imah aya tangkal samboja. Anehna teh geus mekar karembangan. Sainget kuring pan di tempat eta teh eueuh tatangkalan. Ari lain betrek-betruk kai bobok mah. Rasweh ka Larasati. Hayu di urang mangkat. Kade bebekelna tinggalin. Aki ngagorowok ti hareup. Maksud ngajak mumput cengek. Sedang domba mah dirarancang deket kandangna. Kebon teh rupa-rupa papalakanana. Lain ukur cengek. Kayaning leunca, terong, katut ka lalabi hiris. Sinini mah geus ti subuh nyaung-nyaungna di kebon teh. Atuh jarakna teu pati jauh tina kandang domba. Sabot aki ngunder cengek ke tungtung kebon. Kuring ngajenghok sabab aya Larasati keur ngajanteng dina galengan. Anger dina leungeunna aya eta kembang samboja beureum. Leres aya samboja di pipir bumi Aki Hadi. Cenah bari seuri ngablengeh. Can sempet nembal manehna kaburu metot. Leungeun kuring kalebah pipir imah si Aki. Sararetan kaciri manehna kuciwa. Alatan tanggal kamboja teh geuningan geus teu tapak-tapakna acan.
Kuring bingung kamana tangkal Samboja dadakan teh. Kumahanya mun urang ka puncak we yuk. Susuganan Samboja ka pendak di ditu. Cek kuring. Ngupahan manehna anu katingali cari nakdak. Manehna unggek. Brag sapada harita sapopoe anteng lelempangan jeung manehna. Aneh nyorang jalan satapak anu nanggeh teh. Asa teu karasa ripuh. Manehna balaka cenah ku kuring tipe pamuda anu dipikar resepna. Hate anu keraheut cager deui kaganti bagja wawuh jeung manehna. Larasati si Mojang rencunit basa ngaliwat kana tangkal hiris. Kuring inget kasih Aki. Gusti meureun melangen ditinggalkeun ku kuring. Sasa teu bebejah heula tapi deh penasaran kana tangkal Samboja anu teu pupuguh juk jadi di pipir imah Aki. Samboja beureum di pipir bumi teh cirining urang kedah salamina ngahiji cek manehna tandes. Asa ngimpi tapi da kanyataan. Kuring meh poho kana ngiceup mun teu buru-buru aya nu ngageroan mah. Nya beuh si Aki gegeroan ti lebak. Kuring geuwat istighfar bari nyampeurkeun kana datangna sora. Aki ti isuk jedur neneangan ilaing geuning ngadon ngadugdug di dieu. Nah ngadon naon ilang teh. Ngajejentul sorangan di tempat hara-haraeun kieu hadi. Aki nyerowok. Pantesna teh awahing kukeheul jeung melang. Basa dibejakeun yen kuring aya nu maturan awewe urang pentaseun lembur. Si Aki ngagerendeng. Sugan geus teu normal ilaing teh hadi. Jeung nyana Larasati geuning geus eueuh di tempatna. Geus eueuh di tempatna teuing ka mana? Piraku dilegleg meong mah. Kudu aya meureun tapak-tapak na wae mah. Basa mulang kuring ngoreleng heula ka pipir. Sugan jeung sugan tangkal Samboja teh aya deui tapi lebeng. Larasati jeung Sambojana tetelang geus embung panggih deui jeung kuring. Mana kitu oge rek tatanya kasaha kitu. Sidik eueuh nu nyahoun. Komo si Aki mah nyangkana kuring tingong akibat semplek utek loba teuing ngalamun kitu. Basa aya semah Ki Somat sobat Aki ti bubudak. Kuring ngilu ngariung. Adat kuring ti leuletik sok resep ngadengekeun dongeng kolot. Lumayan bahan luang pangalaman kuring. Anabras kana ngadongengkeun anu patula patali jeung ngaran Larasati. Kuring mendeko bari hemar-hemir cek Aki Somad. Bareto teh aya kungsi urang kota anu imah-imah di wewengkon lembur Aki. Boga budak parawan. Sapantaran kuring cenah karesepna kana kemang Samboja beureum. Hanjakal rumah tangga maranehna awet rajet. Meus pasea. Meus paseanya tepikan ka papisahna. Bapa Larasati mangpret teuing ka mana. Ari Larasati jadi korban. Akibatna ngadon stres. Keur mangpalarkeunana sok ngahanakeun ulin ka curug tepi ka kabejakeun tiwas ngunclungkeun maneh. Meureun wae jang si Larasati teh resepeun ka maneh. Padahal mah geus lila kajadianana oge. Geus leuwih ti 10 taunna cek Aki Somat. Tangtu apal nalakeun kuring teh
ti si Aki. Matak oge ari liliaran teh sing hati-hati. Ulah poho kana babacaan bisa-bisa. Aki kuring ngati-ngati. Antukna kuring menta mulang ka lembur. Asa ginggiapeun atuh da. Aki jeung nini oge mimitina mah ngolah-ngolah. Tapi meureun teu bisa kukumaha nenjok kuring marengseng hayang balik. Bapa mampageun make mobil. Sajajalan kuring hulang-hulang jentul. Asa dina pangimpian bet ngalaman rerejengan jeung makhluk beda alam. Sakapeung awak teh bebirigidigan. Basa mobil ngegeleser lalaunan. Kahandapeun tangkal anu ngemploh asana mah tangkal katapang. Kuring reuas kacida. Nah bet aya laras hati keur diuk dina tembok kirmir. Anger deui leungeunna ranggem ku kembang samboja beureum. Blengeh imut ka kuring, jantung juk asa molonyon. Nyonyong Gusti imah cenah ceuk bapa sajajalan kuring kapiuhan. Tah sakitunya pamiarsa dongeng ti Sim Kuring Ujang Combro anu ngeunaan dongeng samboja beureum anu dicutetku Ajeng Ayu Ambarsati dina Mangle gitu pamiarsa. Kumaha kahibur ieu teh pidongengeun nya. Gitu teslami punten Sim Kuring tos sanes tos alim gitu jadi tesempet maparkeun di dongeng pikeun aya padamelan di luar ngonten YouTube Ujang Combro ieu. Hapunten tos lami pisan teu maparkeun deui caritan dongeng gitu. Mung ayeuna aya kasempetan Sim Kuring macakeun deui ieu pidongengeun gitu. Insyaallah ieu dongeng teh tiasa aya hiburanana kanggo ka palawargi gitu nya. Atur nuhun supportna dugi ka ayeuna terus nya kanggo subscribe-na ongko. Mugi we ieu channel dongengan Sunda teh tiasa ngawangun tradisi tinu budaya Sunda gitu pamiarsa Sim Kuring teh gitu. Mun atuh engke dilajengkeun deui dinu dongengan Sim Kuring anu sanesna. Sim Kuring bade pamit lah nya. Amit mungkur, amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.